Para mitra anu mulia mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kilengsa. Teu karaos ayeuna nincak bagian ka-85 sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-84 ayeuna Mang Jaya bade ngahanca bagian ka-85. Sakuman kauninga para mitra dongeng-dongeng dina basa Sunda ieu mugi-mugi tiasa dianggo hiburan pangbeberamana. Bagi para mitra disebatkeun urang Sunda nyebar cenah ka mana-mana anu jububuara bumen-bumen di tempat sanes mugi-mugi sing aya ginanjar kawilujengan sing dipaparin kasehatan dipaparin kasinugrahan kalayan para mitra ulah dugika mopohokeun lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Kitu diantaranya para wargi dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kilengsa urang teraskeun deui teu karaos geuning para mitra ayeuna nincak bagian ka-85 mangga nyangakeun wilujeng adangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ka-85. Ieu dongeng karya Kilengsa. Parantos dugi kanalika ading sareng nyenining nuju ngarobrol paduduaannya. Mangga urang teraskeun naha harita ading tiasa ngebrehkeun sagala eusi hatena ka nyenining. Mangga para mitra urang sami-sami hanca dongeng carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kilengsa dina bagian ka-85. Para mitra kaum dangu, duaan jerempe bae pating haruleng siga nu beak piomongeun. Sedengkeun hate ading kacida bungahna lantaran geus hasil ngadeukeutkeun deui mimitran jeung nyenining. Nu tangtuna oge moal kagok mun aya naon-naon, moal asa-asa mun rek nganjang. Nyinining mah beda deui rarasaanana barang geus ngobrol kitu hatena jadi luak leok teu teteg. Jadi cus-cos kanu teu puguh karuhan, lila-lila ngupat dina hatena. Karunya teuing Kang Ading, da nya geus karasa belana ku aing teh boh tanagana, boh hartana. Kitu deui pikiranana, malah kungsi nyusul-nyusul ka nagara siluman basa aing dipaling setan cenah. Capek aing kudu kumaha atuh da asa bingung keneh narima lamaran Kang Ading. Komo biaya omongan kieu? Era temen aing teh. Kitu ceuk hate nyenining manehna jadi bingung yang hareupanana. Ras deui kana omongan bapana yen satuju milih ka Ading. Da puguh jajantungna jadi mota. Atuh puguh sama jantung jadi mota. Dupi bah jilun sok ka dieu ning. Da jeung akang mah geus 2 poe teu tepung ti saprak ngideur milarian ini, can tepung deui. Ading ngamimitian nyarita neruskeun jejer obrolan. Aya mung sakedap upami teu lepat mah kamari ka dieu teh calikna ge teu keur saeun dilebet Kang Ading di dinya we dina golodog. Jawab nyinining bari nunjuk kana golodog. Bade naon cenah mending alimeun kalebet? Maksana mah bade nepangan kapun bapa nanging nuju ke teu aya duka aya naon da teu kantos ngobrol sareng abdi oge. Oh kitu. Bade aya naonnya pikir Ading jadi kumalayang kanu anggang. Kabah jilun boga sangka anu lain-lain ceuk pikirna Ading mah. Bah jilun teh geus pasti rek ngalamar deui nyinining. Tapi hayang langsung ka bapana, tapi aya untungna jeung mangkurip henteu tepung. Duanana jempe deui. Harita teh obrolan babari beak lantaran duanana ngarasa sungkan pada teu wani ngamimitian. Asa beakeun bahan carita tapi lila-lila mah Ading inget deui kana maksudna. Manehna keur neangan buuk nyinining, tapi can kapikir cara meunangkeunana. Manehna ngupat jeroning hate. Nah kumaha yeuh da ari teu hade ari kudu terus-terusan ngabadul kana teu puguh mah. Aing kudu hasil meunangkeun buuk kudu menta atawa kumaha we lah atawa api-api nginjem sisir kitu piraku deui asa teu pantes kikituan mah. Kitu ceuk hate Ading ari panon ngareret kana buuk nyinining. Nu panjang ngarumai mata kabita omak banyu jeung hidung meles. Bareng jeung kitu nyinining ge mending ngareret. Kunaon ningal wae Kang Ading? Oh, henteu ning. Eta akang teh meuni kataji ku rambut. Rambut abdi? Naon nu mata kataji teh? Mun rambut nining da eta atuh meuni hideung bangbaraan ngabangbara kitu. Galing muntang ombak banyu lah. Asana teh moal aya di lemur Cibonteng meuning. Ceuk Ading muji, hatena mah rada deg-degan jajantung ratu. Hah? Kaos kakara we Kang Ading mah.
Naon punjul napilah kada rambut, ieu mah biasa wae Kang Ading. Umum sareng batur, nyinining rada era dipuji ku Ading. Hatena lelenyapan ras inget kana lalakon dirina, nu keur diparebutkeun ku Ading jeung Bah Jilun. Sanes ku kitu akang maya maksad caleresna iteh. Maksad naon Kang? Nah atuh sanes ditatahadi nyarios. Nyinining reuwas. Sok sieun Ading boga maksud rek ngalamar tangtu bakal bingung ngajawabna. Lantaran geus haban di pikiran tapi teu kapikir. Teu seueur priyogina mah akang teh mung sakadar priyogi rambut, upami teu kaabotan bade nyuhunkeun we 5 atapi 7 lamar mah. Kebeg para mitra nyinining ngarenjag. Beungeut katara beureum bakat ku reuwas panon molohok ka Ading sorot panon pinuh ku pertanyaan. Malah Ading geus sarua hatena deg-degan bet asa kaduhung sagede gunung, geus ngendalkeun eta omongan. Pikiran jeung perasaan Ading jadi mintul kawas budak leutik anu teu boga pangalaman. Tapi kabeh geus dikedalkeun moal bisa dicokot deui. Nyinining kunaon ngahulang wae bangun reuwas, na teu nampi kana omongan akang bieu, punten ning akang teh teu gaduh maksad awon da. Kang Ading kanggo naon mulut rambut abdi asa teu kahartos deui? Sabab moal aya gunana rambut mah. Ceuk nyinining bari neuteub ngarasa kaget kana sikap Ading nu sakitu matak bingung. Kadi gara sing caket ning, akang rek nyarios anu salengkepna supados kahartos pisan ku Nyai. Ading ngagupayan ngajak deukeut ka nyinining. Ari nu diajak deukeut ngahulang mikir tapi teuing kumaha nyinining bet panasaran tuluy ngised ngadeuketan. Kumaha nu salengkepna teh Kang naon maksadna atuh? Kieu ning. Ading teu kebat nyarita tuluy neuteub kana buuk nyinining anu ngarumay. Ti korok lok-lokan siga nu lapar teu karasa leungeun ngaragamang kana buuk nyinining. Gap dicekel kira-kira 10 lamar. Kalayan teu asa-asa cedud dijenggut rek di arah buukna. Tapi da puguh loba teuing buuk teh teu beunang kalah sirah nyinining rada ngalengak bari ngoceak. Aduh, kunaon Kang Ading? Siwah atawa kumaha Kang Ading teh? Nyinining ngagurubu. Tuluy ngarebut buuk nu dicekel ku Ading lantaran karasa peureus kabina-bina. Puguh Ading ngarenjag reuwas asa teu sadar kana kalakuanana. Sanggeus nyinining ngajerit kakara manehna inget yen kalakuan teh salah, jung nangtung pok nyarita rada ngaleper. Nyai, hapunten sanes dihaja Nyai. Cenah tuluy turun maksudna marek balik ka imah lantaran ngarasa reuwas jeung wirang. Bapak, tulungan ya anu ngajenggut buuk. Nyinining ngajerit menta tulung. Panon melong ka Ading nu nangtung keneh dina golodog, nya puguh we mending ngajenghok Ading teh. Sieun dicarekan ku Mangkurip. Kalayan tirarat-reret deui jeung luncat kaburuan bareng-beng lumpat ka imahna. Jajantung meuni motah bakat ku reuwas napas ngahegak sarta beungeut pias reuwas jeung sieun. Kocapkeun Ading geus jauh para mitra, malah geus ngiles teuing ka mana. Nganu jelas mah teu balik ka imahna, sieun disusul ku Mangkurip. Harita nyinining colohok bengong teu ngarti kana kalakuan Ading nu aneh. Sabab biasana matara kitu sopan jeung pikarasepeun. Kocapkeun para mitra, Mangkurip jeung Bioon harita teh keur araya di dapur. Ngahaja teu milu campur kanu ngarora, sangkan Ading jeung nyinining bisa leuwih deukeut bisa leuwih deukeut batanti heula, tapi basa anu ngajerit menta tulung. Bioon jeung Mangkurip meuni ngajenghok reuwas, duanana lalumpatan ka tepasan nempo anakna. Aya naon Nyai jerat-jerit mata reuwas? Saha nu ngaganggu ka hideup teh? Jalma atawa sato? Ngahirowangkeun atuh sagala-gala teh, ceuk Mangkurip bari melawong ka nyinining. Nu masih keneh colohok neuteub ka jalan urut kaburna Ading, Bioon ge panasaran pok nanya. Kunaon Nyai? Nah ngareurewas teuing ka emak, ka mana wae ari jang Ading? Nah geuning bat geus eueuh, balik atawa kumaha? Tak reuwas emak ieu sirah meuni peureus, buk anu ngajenggut meuni seueul mah meuni asa coplok kabeh bakat ku nyeri. Nyinining ngusapan sirah. Peureus keneh karasana jeung reuwas. Puguh Bioon jeung Mangkurip colohok bengong teu ngarti kana eta kajadian. Nah saha nu ngajenggutna Nyai? Naon cenah maksudna? Cek Mangkurip bari gogodeg ngarasa kaget ngadenge laporan kitu teh. Kieu lalakonan teh Bapak, darak-dak nyinining nyaritakeun kajadian bieu. Basa ngobrol jeung Ading, kabeh dibejakeun ngarah kahartieun ku indung bapana. Atuh meuni ngaharulang Bioon jeung Mangkurip teh. Duanana ngarasa heran teu percaya kana eta laporan, sabab asa mustahil mun Ading nepi ka ngajalankeun kalakuan kitu. Bioon jeung Mangkurip silih reret siga nu silih tanyakeun hayang jelas kana tujuanana.
Naon atuh jang ading teh nya? Naon maksud make mikahayang kana buuk hidap? Baba mah saeutik teu ngarti teh lantaran jang ading asa jauheun kana ngalampahkeun kitu teh. Duka tu pada kitu geuning Kang Ading teh abdi mah rada hariwang sok sieun Kang Ading rada gering pikirna. Beda dina caritaanana kawas nu taya ka era, Pak. Cek Nining Daria pisan. Nyangka gering ka Ading bioon colohok bengong beuki kaget bae. Nah kumaha kitu bieu teh bapana? Geus aya dewe pikiran teh atunya keur tiis-tiis teh. Simpe hate buahnya anjang Ading teh gering. Ulah sok boga pikiran gitu lantaran kudu kanyahoan heula ka sang tukangna. Nah kumaha atuh ieu teh atuh? Sigana mah keur bingung manehna tuluy ngalampahkeun kitu, ceuk Mang Kurip leuleuy. Oh nya kajeun atuh ali kitu mah keun bae antep ayeuna mah. Ulah diributkeun bisi aya naon-naon, ulah waka digaruahkeun bising jang ading keur boga panyakit atawa keur boga kabingung dina hatena. Bioon akhirna mah sadar rek ngahampura ka ading nu geus nyieun peta salah ka anakna. Sabab Nining oge teu nyalahkeun ka ading, kalah nyangka nu lain-lain. Mun mah keun bae lah ulah diributkeun mah teu kedah geruh. Sabab bisi keur boga kanyeri manehna teh atawa aya kabingung hatena. Keun bae da abdi mah teu nyeri hate mangan kaget jeung reuwas wungkul tara-tara ti sasari Kang Ading bet kitu peta. Nya geus we tu nu geus mah keun bae teu kudu jadi pikiran. Mun engke aya deui ka dieu kudu ditarima sakumaha mistina. Sabe bade goreng jeung Ading teh sobat urang. Nu geus loba jasana ka urang. Wahyahna nyeri sakitu mah nyai kudu gede hampuranya, ceuk Mang Kurip Daria pisan. Di hampura eta ge pangan abdi mah panasaran we hayang nyaho kana tujuan Kang Ading nu sanyana. Keur naon minta buuk sagala atuh? Keun bae lah. Lamun geus saya urang tanyakeun ka bapku bapa. Moal buru ngabejakeun, moal daekeun ngabohong ka bapa mah. Jigana ayeuna mah keur bingung atawa keur boga kasusah teh budak teh, ceuk Mang Kurip. Manehna teu amak atawa ngunak-ngunak ka Ading lantaran rumah saeun yen Ading teh loba jasana ka kulawarga Mang Kurip. Geus lain saeutik kahadeanana. Saterusna mah kulawarga Mang Kurip ngarobrol siga tadi. Obrolan teu jauh tina urusan Ading nu tadi kungsi datang kadinya, akhirna mah jadi saleuseurian nyeungseurikeun dalampahan Ading. Duna heula kaayaan di imah Mang Kurip para mitra. Ayeuna kocapkeun Ading. Basa manehna kabur teu buru-buru ka imahna tapi kebat kawetan mapai jalan gede. Sanggeus tepi ka sisi lemuret ka garduh rona tuluy nyimpang kadinya. Bari ngareretan ka tukang sieun aya nu ngudag. Cilaka imah yeuh, bisa gagal rencana teh moal bisa melet Nining. Naon aing jadi balegug teh naon sababna leungeun teh hideung kana jalan ngaco mah. Kawas anu marabuna ne leungeun teh ngaco yeuh. Tapi aman sigana Mang Kurip ieu teh ngudag nih. Ceuk Ading ngomong sorangan. Terus diuk dina palupuh napas ngahegak ke sangucur. Inung suku karasa nyeri urut ti tajong lantaran lumpat teh meniti paparetot bakat kusieun bisi kasusul ku Mang Kurip. Jajantung Ading teu daek tentrem ratug tutunggulan bakat kureuwas. Tela lenyapan sok sieun goreng temahna. Gegede nama era ku Mang Kurip bisi nganaha-naha ka manehna. Mangkani geus sobat medok jeung sobat medok ari ayeuna bet aya kajadian kitu. Da pasti kulawarga Mang Kurip ngarasa ceuceub ka Ading lantaran geus ngajaheutkeun hate Nining. Tapi kituna teh nurutkeun jalan pikiran Ading nu ngarumasakeun boga kasalahan gede. Kumaha mun geus kieu yeuh lengkah mungaran geus gagal aing. Tantu kahareupna moal bener yeuh. Lantaran hate aing jadi tagiwur. Atuh saja bati kitu geus moal bisa ngadeuketan ka Nining yeuh da tantu umur keheuleuan ka aing. Atawa bakal sieunheun kudu kumaha atuh nya lamun kieu yeuh. Nah kudu netep wae kitu usaha pikeun menangkeun buuk. Atawa kudu kumaha nya? Ceuk Ading ngomong sorangan. Panon melong kabelah kulon lantaran ngarasa hariwang bisi Mang Kurip ngudag-ngudag ka manehna. Tapi di dagoan tepi kalila teu aya ngudag, malah teu kadenge ribut estuning simpe kawas teu aya kajadian naon-naon. Padahal mah tadi teh Nining ngajerit matak lawang jeung hariwang, tapi kaayaan tetep jempling teu aya tuluyna, matak gede hate pikeun Ading. Mun kieu carana mah eueuh ngudag meureun nya tawa moal burung nyusul ka imah Mang Kurip lantaran moal nyangkaeun ka dieu, kumaha lamun nanya ka emanya. Beuh matak wirang yeuh jigana kudu balik we ka imah. Bisi kaburu tepung jeung emak. Ceuk Ading bari tuluy nangtung. Memeh indit luak lieu keula da tetep ngarasa hariwang bubuhan boga dosa teh teu weleh loba karisi jeung karem. Sanggeus yakin teu aya nu nyusul, Ading ngaleos indit ninggalkeun garduh rona. Ngajugjug ka imahna bari mawa hate nu melang. Tekung silila Ading tepi ka imahna. Memeh asup ngintip heula ti pipir bisi di jero aya Mang Kurip keur ngobrol jeung indungna, tapi kadenge tetep jempling. Sasaha jigana mah da mage teu kadenge ngomong geuning.
Na can datang atawa kumaha kitu? Cek ading dina hatena tuluy unggah lalaunan kawas nu sieun kanyahoan ku batur. Barang sup ka tengah imah kaayaan teh sepi jempling. Indungna bener-bener can datang atuh meuni bungangang hate ading. Asa bebas dina bang baluh nu kacida beratna, gek diuk dina samak tuluy ngalamun nginget-nginget kajadian anu tadi. Sanggeus rada lila hate ading beuki tenang. Lantaran teu aya nu datang malah mah indungna ge teu mol-mol. Ading cengkat tuluy pindah ka tepas, didinya diuk bangun bingung. Nyarane kana tihang bari nangkep tuur. Panon melong kaluar ngumbar lamunan si ciga samemeh indit ka imah mangkurip. Gagal sarupa ieu nu sarupa deui mah kudu hasil. Aing teu meunang babari beak harepan, tetep kudu usaha satekah pola. Sangkan nyinining kapimilih ku aing. Hiji-hijina cara iwa kudu make pelet. Nah, sangkan hasil. Keun balah buuk manajan teu meunang ge sugan we engke aya kasempatan nu leuwih hade. Ayeuna mah aing kudu ngintip nyinining lamun rek cai. Aing perlu tapakna. Nya ayeuna sakalian lah. Moal kapalang aing lah kagok kieu. Cek paribasana kagok borontok kapalang caramang lah. Cek ading bari tuluy nangtung kawas nu kagok asong. Rek sakalian yangan tapak nyinining nuker nyumponan syarat-syarat pelet. Sanggeus mikir nepi ka palebah dinya. Ading teu loba miceunan waktu leos indit make jalan dapur. Tuluy nguriling ka kebon sampe. Rek muru ka hiji tempat anu buni tapi awas katampian. Tekung silila geus tepi nyumput dina rungkun cau anu buni. Pernah teu jauh ti balong anu aya tampian. Tah beres di dieu mah moal aya nu manggihan ye. Aing bisa awas kanu marani, bisa nitenan nyinining nuker kacai. Sugan we kacaina sorangan ye. Paing rek di alat tapakna, cek ading bari nyempod buni naker. Panon molohok ka palebah imah nyinining susuganan aya datang rek katampian. Tapi nu datang lain nyinining ieu mah nini anu ngelek bobok. Sigana mah rek ngumah piring. Ih, rajeun datang nini aing mah. Jeung naon mah guna aya guna jeung aya manfaatna bari na ge lah. Palang siang nyinining mah tara kacai waya kieu meureun nya. Lah, rek ditungguan lah. Najan nepi ka magrib ge moal ka beak harepan aing mah. Cek hate ading. Bari tetep melong katampian sora cai nu nyurug ka balong kadenge pating kerecek. Sora lauk menumpasing gudi beg para mitra. Silih udag ting kecebuk di balong kadenge atra tetela. Para mitra kaum dangu, kaayaan beuki burit panon poe tereh tunggang gunung. Nu kacai beuki merul tapi nyinining mah can mol-mol aya ge bioon nu ngajingjing lodong keur wadah cai. Ading ampir beak harepan lantaran asa teu pugu dagoaneunana. Tapi kulantaran geus kagok asong kapaksa nyempod nepi ka surupna panon poe. Bareng jeung kitu kurunyung aya nu datang horeng nyinining nu kakararek mani. Puguh ading meni ngalenyap tadi namah geus rek balik ka imahna lantaran teu kuat digembrong reungi. Nah, datang aya mah nyinining teh. Tang tu aya tapakna ye. Ku aing rek diala keur tumal, keur nyumponan syarat pelet. Rasakeun ning lah. Kami moal eleh ku maneh lah. Tang tu engke mah lah maneh teh ngudag-ngudag ka imah minta dikawin. Wah, mun kajadian kitu nya. Hebat aing ye. Cek hate ading. Bari melong ka nyinining atuh beuki lila beuki deukeut katampian. Tapi barang geus sidik pisan ading meni ngahuleng lantaran nyinining mah kacaina ge make sendal karet. Nu tangtuna tapakna teu puguh. Mangkaning nu dibutuhkeun teh tapak jempol suku nyinining, lamun make sendal mah yakin moal kapanggih. Alah, aing euy. Boga di sendal nyinining teh nya. Kumaha mun geus kieu meureun moal aya tapakna ari kitu carana mah. Dasar nasib kudu gagal dewe, ieu mata keheul bungkul. Ading mureleng kana suku nyinining nu katempo teh sendalna. Nu dipika ceuceub ku manehna lila-lila jadi timbul pikiran goreng hate ading teh. Hayang maling sendal rek dipikeun kanu jauh ngarah nyinining aya tapak suku, lantaran lamun kitu carana mah niatna moal laksana. Aing mah. Cilaka mun kitu mah aing kudu ngakalan sangkan sendalna eueuh. Kapaksa kudu dipaling heula sendalna, tuluy dipikeun kanu jauh. Aya nawe ning eta sendal sakali paling ku akang sina jauh jeung nining. Hate ading tuluy nangtung. Punten. Hate ading tuluy nyarita bari terus nangtung lalaunan. Maksudna rek ngateyep ngadeuketan tampian rek nyokot sendal nyinining. Tapi par ajeg geus joal manten awewe rada kolot saurang rek kacai. Bus katampian puguh ading meni keheuleuan lantaran maksudna kahalangan. Ading ngelok deui wae para mitra kapaksa nyempo dina urut tadi. Sabab si awewe nangtung teh tukang nyinining. Nungguan pancuran nganggur malah mangobrol jeung nyinining silih tempas bangun tenang. Puguh ading kakerot nahan amarah dan niatna teu bisa dilaksanakeun.
Ari kaayaan beki burit ramatuk jeung reungit meninapu. Aing aya we sesekelan deui. Halangan teh aya wae ti bupugung hadon datang ni peot. Kitu mah lapur atuh aing. Nya teh moal laksana ye. Sabab moal lawasa nyumputkeun cenah nyining. Makana geus burit ye meninapu reungit ge bakat kuloba. Aya wae. Ading gagelendeng dina hatena. Panon mureleng kana tampian atuh nu dieusian ku Nyinining jeung awewe kolot saurang. Akhirna Nyinining beres mandi, pok amitan kasih awewe teh. Permios emak abdi bade parantos beres da. Cenah leos balik leumpang meninggal ngeor. Bujur katempo oyag-oyagan ku ading di pelong bari kumerhot. Kabita nempo ngalangeorna Nyinining beuki kataji jeung beuki katari. Kahayangna beuki banget meuli geus asa kumalangkang dina panon. Hate ading lelenyapan jajantung ratug tutunggulan, campur jeung haneueul lantaran niatna teu laksana. Aduh, eta si geulis tega ka aing ningalkeun. Meningal leos teu amitan-amitan acan, teu ngareret-ret acan. Mun areret mah atuh bere-bere tapak aing teh lah. Aing ngabutuh ku tapak da. Ieu mah teu aya tapak-tapakna acan jiga nu ngahaja hayang nyiksa ka aing, tapi keun bae da lain milik meureun, lain milikna. Kapaksa we isukan mah isuk-isuk kudu diintip deui, satungtung can beunang mah tuluy we moal burung diakalan lah ku aing. Aya paribasa sapanjang jalan soreang can boleh diaspalan. Alah, sapanjang teh can kasorang mah moal boleh diakalan ku aing. Ceuk hate ading bari ngeupeulkeun peureup. Ambak pedah maksudna teu hasil tapi teu pupuguh. Teu puguh anu diambakna da puguh batur mah teu rumasaeun ngaganggu kana rencana ading. Kaayaan para mitra beuki burit. Malah di lemur geus kadenge sora bedug magrib, layung geus pareum, langit angkeub katutup ku mega hideung. Dina kaayaan kitu loba reungit jeung rametuk anu napuk kana awak ading. Puguh matak jengkel jeung nyeri hate lantaran niat teu laksana. Ari jangkrik meuni reang di sarada patemalan jeung gaang nu raong mata keung. Sanggeus Nyinining jauh ningalkeun tampian, ading ngulisik usik tuluy kaluar tina panyumputanana. Rek balik ka imah bari mawa hate anu harita teh para mitra keheul bakat ku haneueul teu hasil meunangkeun tapak Nyinining. Kocapkeun isukna para mitra samemeh panon poe meletek di beulah wetan. Ading mah geus nyempot dina rungkun cau ngintip nu kacarai, teu malire kana tirisna hawa, teu mikirkeun awakna nu ngadegdeg kabulusan. Panon ading mureleng kanu araya di tampian, dititenan hiji-hiji kawas nu hayang sidik, bisi aya Nyinining teu kanyahoan. Kudu kieu sigana aing teh lah. Anu saukur pikeun meunangkeun tapak nu geulis, teh lah mahal cinta teh. Kudu dibeli ku pangorbanan nu pohara ye, tapi teu naon-naon lah asal laksana we ka Nyinining. Da bohongan ari ngalamar sacara terang-terangan mah jeung sawajarna mah teu hasil aing teh. Kalaka matak nyeri kana hate, matak leutik harepan, lah sugan we ari kacuku cara kieu mah hasil. Ading mureleng kanu keur ditampian malah mah nu manige. Kaintip sawareh ading sok meureuh deui bari pepeureuman hatena lelenyapan jajantung ratug tutunggulan. Beuki lila beuki beurang nu kacai nungtutan baralik. Akhirna mah jadi carangan hiji dua nu kacai tungtungna mah les teu aya pisah di tampian lowong. Sora cai nu nyurug kana balong beuki atra kadengena. Ae nah ka mana kacaina Nyinining teh piraku sakieu geus beurang can mandi. Mun kitu mah geulis-geulis tara mani meureunan. Manglebarkeun ku geulisna bet kedul maninya. Ieu mah geus aya pukul 8. Sigana mah tapi naha kacai can datang keneh wae. Ading ngomong sorangan. Panon mureleng ka jalan peranti kacai. Tapi tetep lebeng Nyinining can aya datang. Tungtungna hate ading jadi teu puguh rasa, aral jeung beak harepan, sok sieun teu hasil deui. Terus ading nangtung luak liuk bari babatek. Da puguh karasana carangke jeung sing sireumeun. Suku titingkuheun lila-lila ngadepong ngintip nu kacarai. Para mitra kaum dangu, beuki lila beuki beurang harita teh para wargi sadaya. Memang para mitra anu mulia, nu kacai nungtutan baralik. Nu akhirna mah jadi carang ukur hiji dua nu kacai tungtungna les teu aya pisan. Di tampian lowong sora cai nyurug kana balong beuki atra kadengena. Para wargi anu mulia, harita teh adi ngahuleng wae para wargi. Tuluy nangtung luak liuk bari babatek da puguh karasa carangke jeung sing sireumeun.
Suku titingkuheun lila ngadepong bari ngintip kacai nu kacarai. Hari-hari takaayan rada simpe nu kadengeng ukur sora manuk di tatangkalan jeung sora cai nu nyurug ka balong. Dasar sial aing lah. Kulutus we aing teh meureun hese teuing itu kawas jelema doraka we aing teh. Tapi can tengah poe aing moal kabalik lantaran bisi nyinining kacaina beurang. Ceuk ading bari mencrong ka palebah imah nyinining. Barang keur olohok kitu rentang-rentang aya nu datang ka kara katempok kolepatna wungkul. Kahalangan ku daun sampe atuh meuni atoheun ading teh. Tuluy nyempod siga tadi buni moal aya nu nempoeun. Panon melong kanu ka kara datang. Hayang silik kana beungeutna. Akhirna temong kabeh beuki lila beuki deukeut. Yakin hiji awewe ngora sarta teu salah deui eta teh nyinining. Puguh hate ading surak lantaran nyinining teh kacaina wanci haneut moyan. Dina kaayaan sepi jempling moal aya nu nyahoeun. Geuning datang ayeuna mah. Sigana mah ngahaja ngadagoan beurang ngarah di cai lowong lah. Pinter nu geulis teh kawas nu ngahaja hayang ditepungan ku aing ye. Kumaha ngatapakna nya? Make senali wae lah. Mun kitu moal aya tapakna atuh. Jiga pan ayeuna mah geus aya batur lah. Moal nu nyahoeun mah takelon paling senal ku aing. Atawa bawa balik ka imah mun geus hase bulangkeun. Ceuk ading ngupat jero hatena. Dina hatena bari nyarita kitu para mitra. Harita teh melong ka nyinining geus asup ka tampian. Anuk dituna dina bilik, tampian boboko dieusi parabot kotor geus dituna. Malah senal dilaan kawas nu hayang laluasa. Eta kabeh ku ading dititenan kabeh lantaran alus pisan milih tempatna nu sidik jero ka jero tampian. Sia kabeneran senal dituna tukangeun. Ari di tukang aya pager, tang tu mun aing teh pemoal katempoeun. Lantaran kahalangan jaba manehna teh bakal nukang moal kaciri paling sia senalna ku aing. Ading singkil manehna geus buleud hate gilig pikir rek maling senal. Nyinining hayang sangkan balikna henteu make senal nu tangtu bakal aya tapakna. Sanggeus tarapti ading ngoronang. Lalaunan meuni teu kadenge sorana bakat ku hayang demit. Tuluy ngarayap ngadeuketan tampian ceuli jeung panon taki-taki bisi aya nu nyahoeun. Beuki lila beuki deukeut beuki sidik kana senal nyinining tapi mata kreuwas. Basa leungeun ading geus rek nganyegep pisan kana senal. Nyinining ngareret lantaran ngadenge nu ngeresek tukangeunana. Puguh ading meuni ngagurubug bakat ku reuwas. Senal teu kabawa lantaran can kacekel. Beretak ading lumpat satakeur tanaga. Tuluy mengkol kanu buni ngarah teu kanyahoan ku nyinining. Hate ading kacida reuwasna jajantung ratug tutunggulan napas meuni ngahega. Aya bangsat. Nyinining ngagorowok tarik puguh we ading beuki reuwas. Kurobas lumpat kanu bala tuluy mangprung kabur muru ka imahna sieun katewak manten ku jalma nu ngarudag. Nyinining lumpat rek nyusul nu kabur tapi teu kaburu jeung teu kanyahoan beungeutna teu kungsi kateguh saha-sahana. Atungan bati kakerot bae nyinining reuwas jeung ambek kanu rek maling senal. Kurang ajar manusia teh nya. Saha nu kumawani maling senal aing? Mun kanyahoan ngaranna dibejakeun ka Pak RT ku aing mah sina diwarah. Nyinining kukulutus. Bari ngajanteng handapeun tangkal kaleuwih. Panon rarat-reret neangan nu kabur susuganan kapanggih keneh tapi lapur geus jauh teu katempo deui laratanana. Keur kitu kurunyung mangkurip. Nyampeurkeun lantaran ngarasa reuwas ngadenge anakna ngajerit nyebut bangsat. Barang jol kadinya tuluy nanya ka nyinining nu masih keneh nangtung bangun gugu. Aya naon nyai waya kieu jerat-jerit mata kreuwas. Aya bangsat Pak tadi teh ngaragamang kana senal. Untung kaburu dilewangsatkeun terus kabur ka ditu Pak. Hanya ka teu kanyahoan beungeutna da puguh kaburu ngacir meuni ti paparetot lumpatna oge. Rek maling senal. Nah keur naon maling senal nu keur dipake asa teu kaharti teuing. Kumaha atuh bieu teh? Cing dongengkeun ka Bapa. Mangkurip heran. Kieu Pak, dieu teh keur ngumah piring. Ari suku sok kagok make senal teh leueur bisi labuh nya dilaan we heula dituna tukangeun. Da sok kitu biasana oge. Teh barang keur jongjon ngumah piring kadenge anu ngeresek tukangeun. Ari diret aya leungeun ngaragamang kana senal. Ngan untung we can katewak digebah tuluy ngabecir kabur. Beungeutna teu kungsi kanyahoan kitu Pak bieu teh. Ceuk nyinining nerangkeun pangalamanana. Bari pepeta bakat ku hayang tanes. Wis aya we nu aneh teh nya. Kamari nu maling buuk ayeuna nu maling sendal keur naon atunya? Moal jang ading kitu? Ceuk mangkurip jadi curiga ka ading. Lantaran kamari oge kitu ading teh. Duh kapada teu apal kana bajuna jeung di adeganna ge teu pati sidik.
lumpat meniti paparetot sirana tungku teu awas pokona mah nyanggeus nunggeus mah atulah baik tuluikeun ku kumaha piringna ngan kade sing hati-hati kudu minang 2 kliuk ngarababari ka nyahoan mun aya naon-naon bapa teh keur benerkeun pager kandang bising dihakan careuh hayamna rada reuwas ngadengeun ngajerit teh bisi maneh cilaka babakuna mah ceuk Mang Kurip bari ngaleos ningalkeun anakna sedengkeun nyinining semet rumahu tuluy muru deui katampian rek neruskeun pagaweanana terus tunjung lalaki teh nya maksudna maling senal aing bobonya Kang Ading rek ngaheureuyan meureun ngarah aing amek tapi nakeur naon senal awewe matak bingung mikiranana teu kaharti maksudna ceuk nyinining tuluy 2 kliuk siga nu aya di teangan bisi aya di jalma nu rek niat jahat tapi teu aya nu katembong tuluy digawe deui neruskeun hanca nguma piring jeung nyeusehan saeutik waktosna seep di para mitra.